Hanaan singit kieu jamu malah berasa kan. lah kabita teh. Nu saya nya. Baturnya. Kudu Ayo. naik bangunnya. Jelema Jod. Oh, mereka mun makal ti imah curiga keluarga. Ai jamu kieu mah malah anu curiga. Jod lah. Jod mana naik Jod? Banyak kan bahasikeun si jelema euy. Wah, keren kieu. Sing daho Pak, tungki orang di Pak, orang gitu. Coba naik dulu tuh. Geus ngaliwat pasantren Jod. Si aya acengna euy. Jelema teu. Eueuh Jod sok pan urang ningalikeun. Siap. Mun aya jelema urang tah mun urang kitu berarti jelema Jod. Siap. Siap sok buru Jod. Jod siap Jod. Barakeun Jod. Iya kieu jamu euy. Rasa kieu geus loba. Jod, turun Jod. Loba. Loba. Di mana? Kali kamar. Ayo mak. Di mana? Oh, Sudah ada. udah. Kemana yuk? Kalbak dah, biasa kalbak. Wah, bawa imah geus betnyeun ulah deui. Salat ulah di sana. Biasa kalbak. Ayo. Oh, tujuan. Gampang susah. Jangkung benteng Jod. Pas. Yuk Jod. Harus. Beli sirapan. Jod. Iya Jod. Aman tuh ya. Aman Jod tuh dah ketinggal ya jelema mah tuh Jod. Aman. Iya Jod. Wah Jod. Jod. Perlu kembali. Nah, Jod. Jod singit Jod. Asak ieu. Buruk kan. Mantap. Henteu asak Jod. Mantep. Bah tebruk meusan mah hideung dibekieun Jod. Akeun bae tuh Jod nah lah. Teu dah haus tuh Jod. Manganu cai jamu mah gitu. Jod. Hei, godin dang. Hah? Godin. Henteu dang, keur ngamuan jamu dang. Ieu keur ngajul, keur ngajus. Ngetes lah bertes. Ceungit jamu, hayang teu? Cing atuh eta bulan naonnya? Bulan puasa dang, ieu mah da keur ngamuan jamu hungkul dang. Ceungit kitu. Dang, ulah beja-beja kemana dang euy? Aing da ngamuan hungkul jamu. Geus awas dah. Sidek bebeja jig, bae naha jig, teu sieun urang mah. Bener eta. Bejakeun kurang mah. Orang mah ngamuan hungkul. Ieu mah duanana kudu diruqyah heula. Dagoan mun bener mah kawani. Di dagoan dang, sok di jalan dinya dang. Ayo Jod dah. Yuk, Jod. Dagoan di dieu. Duh, ieu mah kopi teh kudu diobat sayang kieu. Pak Ustad. Syukur penak di dia lah. Maya naon jang? Pak Ustad. Kumaha aya naon? Itu geura Pak Ustad. Si Ojot jeung Mang Jang garodin sisi jalan. Wadin, Muhun. hayu tuh orang teh ahli. Mangga Pak Ustad. Pasantren di loba, ieu na santrina dia loba.
Lah budak urang mun pesantren ke dieu euy. Teu apa mana teu ngabejaan. Kan bae bapak nama nu penting budak urang pesantren ke di dieu. Itu sih dadang mau acan. Wah. Heeh. Leutik kitu geuningan. Heuh. Rek tenas kitu Oh iya Jang. Tamun ieu. Resep teh. Aceng Ustad. Aceng. Coba jika ada orang makan ambeungan jambu unggul, jad lain buka. Rejo. Pasti. Da mangga rejo caralik ieu. Caralik we sering-sering. Dang, mana bebeja kasa, Dang? Akang kieu maksud. Mohon kumaha Ceng? Dongkap ka dieu teh. Tadi kan wartosna saur si Jang Dadang teh. Saurna mah aya mun kepenak bari teh saraum mah. Tadi maceng lain buka, abelahkeun jambu di amengan seungit. Itu paceng da ieu mah kanggo engke buka magrib. Geuning ari tadi deuk di opi. Di opi dang di amengan hungkul eta mah keur juseun ke. Dan kieu Kang urang Kumaha? urang teh kan ieu teh sasi saum. Mohon. Wajar kan satahun sakali. Oh sasihna kan saum mah. Jadi cek kasarna mah bulan puasa kan. Jadi bulan puasa mah kitu di dieu mah da ngomongan jambu hungkul seungit. Bulan puasa berarti jalmi mah puasa Nya henteu eta bulan puasa mah. Sa anu pemahaman anu salah teh. Komo ieu kan deket pesantren kudu ge bisa ngahargaan saling hargaan. Mohon. Nek dengan hargaan kumaha kan ku abi teh dihargaan. daripada ceramah kieu mah Bang Jang. Sikat aja tuh. Aja Jang. Cing mana dah? Jod lah. Tapi sikat seuseuh. Ya tong main emosi teh kan kayak tahu. Aing kumaha ieu? Nya kan keur ngobrol tadi oge. Ieu teh keur ngobrol. Aceng hayangna kumaha jeung di dieu gitu. Si Dadang ieu mah. Dadang sudah. Mane badang sok jadi masalah wae mane mah. Ajarkeun Napaksa kudu. Ajarkeun heueuh aing geus pugu nya aing teh sok mana deh kumaha jeung urang. Salikeul akang tadi sekedar. Nya sok bade kumaha gitu kahayongna aceng kumaha gitu tah. Mun kan ieu mah saling mengingatkan. Oh, soknya kumaha mengingatkan kumaha ceng. Yang bari emosi itu kan kayak saum. Nya kan sasi nu sauma. Jadi mah teh emosi, Sasi nu saum mah. sasi. Saum teh. Di dieu nya saum atuh cuman tadi mah kapan aku dadang teh keur meulahkeun jambu dek dihuapkeun teu jadi. Oke. Gitu kan lamun Lain kitu tadi mah. lain kitu kumaha. Geus puguh dek dihuapkeun. Cing mana Dek Dang? diambeungan, Pengomporan. dek diambeungan. Heeh, kapangi ku di dinya. Mun teu kaburu katempo ku di dieu mah bakal dihuapkeun. Naon urusanana jeung di dinya dang? Pan ieu teh bulan naon? Apa ge bulan nu puasa mah di dieu mah kan. Lain teu puasa ngabeungan hungkul jambu jodnya. Jang mah. Ada naon kok dipermasalahkeun? Main Nama nama bisi segala. Ieu Bisi naon? nyontohan nu teu bener. Urang nyontohan teu bener lamun urang nyontohan teu bener mah ayeuna dahar jambu di jalan. Kan urang nyumput. Rek nyumput edek Salah satu menghargainya. nya menghargai lamun aya di jalan kelempungan urang teu menghargai. Maneh nu ngadodomakeun wae jo eta dang. Can puguh Can puguh lamun puguh amtah katingali karek Da kaburu ku di dieu di ieu di naon? digerewahkeun. Heeh ari sakasih puguhnya. Tapi bener oge. Bener enggak sih bae dang urang salah urang dang. Tak kitu ngaku. Gitu. Terus kumaha ceng? Ya ieu nama urang nyari geus ngaku salah mah iku sabi bulan puasa. Oh nya. Nya ulah sekali-kali deui. Nya moal atuh sakali-kali deui mah Paling 2 kali. paling 2 kali 3 kali meureun kitu. Jajotnya Oke. kan ulah sekali-kali deui. Moal sekali mah 2 kali 3 kali paling gitu ceng. Itu biasa ya nama ari bener mah nya. Naon teh? Nya kan geus mengakui salah di dieu kitunya. Nah, kitu salahna teh. Teu ngabeungan jamu kitu. Gitu. Cenah mah eta teh laras eta mun ngambe kitu teh makruh teh. Atau kumaha hukum Nya makruh. makruhnya? Itu si jawab. Bae teu dang meureunan da salah satu makruh meureunan di dahar meureunan jadi dosa, teu di dahar teu jadi dosa kan teu di dahar cuma diambeungan hungkul makruh makan seperti kitu meureunan. Ulah bari di ieu kana irung atuh. Lamun keur magrib mah dalilak kana. Ari geus kudu kana bujur atuh. Terserah lieur. Bae we teu da. Yo jadi balik aja lah. Balik ah. Mulang. Kita jamur ka mana cenah teh? Pan kerjuseun teu apa. Oh, hoyong mangga tuh.
Payun. Yo. Payun. Atur nuhun posenya di repot. Karena ada orang terus jadi kewajiban. Mohon Sok ya. Silap, subscribe channel Nang Haris. Oke. Mantap. Silap channel Nang Haris.